Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sabekreber dongeng Sunda Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca dongeng Siti Nurani bagian katilu. Ieu yasana Bapak Atolib. Sata acan dipedahar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngomen ngalaik oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka pamirsa anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti anu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Barudak nu baralik tos babantu ngarempug macul di Haji Latif geus terepi kalembur geus marisa sewang-sewangan ngajugjug ka saimah-saimahna. Di bumina Haji Latif keur ngariung Haji Latif jeung istrina nuju taruang balake cerakan sareng tatamuna Den Hamid saputra garwa jeung Mahrub oge incuna Haji Latif ngiring ngariung. Bari cacarios tina perkara tatani estu bari galumbira pisan. Geus siang bada lohor nembe Den Hamid marulih bari rebo cacandakan kagegelan ti pribumi. Dijajabkeun ku Mahrub nu mangmawakeun cacandakanana dugi ka bumina ngajajabkeunana teh da sakalian hoyongeun terang. Dina hiji waktu pas sore di bumina Haji Latif keur calik ditepas hareup istrina sareng incuna anu keur ngadon libur oge aya sadayana ngariung bari mayunan leueteun. Kakuping Ibu Haji ngawitan nyarios bari diselang ngalemar ngaludah kana tampolong anu sadia dina handapeun korsina anu keur dicalikan. Di mana tadi teh awuk meniti isuk ulin teh balik geus meh burit. Ditonggo mah mengpengaya keneh waktos 4 poe deui. Walon Mahrub bari tungkul. Nya ari ulin mah nya teu nanaon da eueuh gawe di imah oge. Leuwih hade jalan-jalan batan ngajentul teu puguh mah. Tapi da kolot mah teu weleh hariwang jeung melang ongkoh. Sok sieun tincak salah. Heug wae engke katempuhan ku apana ti kota. Ari kolot mah teu weleh-weleh boh ka anak, boh ka incu, ceuli dipake ngadedengekeun. Panon dibireungeuh-bireungeuhkeun teh dipake ngadengekeun. Jeung dipake mireungeuh laku lampah anak jeung incu. Dari geus prak mah ninca kana salah. Nya kitu teh sok kaciwit kulit ka bawa daging. Nyeri jeung peurihna teh sok milu. Sur Ibu Haji neraskeun nyariosan incuna anu ngandung papatah jeung sindir. Pak Haji ngadehem asa aya jalan ti istrina arek kamimitian nyarios teh. Bener eta caritaan emak teh awuk ku aki oge geus kadenge jeung geus kabireungeuh deui. Awuk teh aya bejana sok mindeng pulang anting ka Den Hamid. Tah lebah dieu aki oge ngalaman ngora heula nyaho kana Roma nu jadi incu teh jeung apal deui kana budi jeung laku nu keur aya di zaman kangoraan. Suruh Pak Haji bari neraskeun nyariosna. Kieu geura sanajan awup acan terus terang tapi kolot mah geus nyaho yen awup teh aya karep ka anak Den Hamid ka Siti Nurani.
Ari aki mah moal arek ngahalang-halang sumawona ari arek megatkeun mah kana kasukaan nu jadi incu. Tapi moal arek nyanyahoanaan deui engke bae ari geus datang apa ti Bandung ku aki rek ditepikeun maksud teh. Tapi mat ulah arek dipinding-pinding, ulah boga rasa era kudu terus terang. Nah nya awup teh aya maksud ka Siti Nurani teh. Cing pok jawab ceuk Pak Haji ka incuna. Mahrup ditaros kitu teh anggur tungkul ngeluk harese jigana arek ngajawabna pananya nu jadi akina bangun anu era rek pok. Pe kadinya waleh awup Ibu Haji milu nembrong nanya ka incuna. Semohon mahrup ngajawab jiga nu asa-asa pisan. Tah kitu ari lalaki mah ulah sok era-era leuwih hade terang-terangan batan susulumputan mah ceuk Ibu Haji bangun panuju ka incuna. Lain arek ka dieu cenah apa jeung mamah teh iraha atuh rek ka dieuna teh. Haji Latif ingetan kana ceritaan incuna nu geus nyarita yen apana mahrup oge arek datang. Sumuhun enjing panginten da yeti pre ngawitan dinten enjing teu sakolana teh. Syukur atuh tah engke di mana apa geus datang ku aki arek dicaritakeun ditepikeun maksud aup teh ka apana. Lah hayang mah segurujuk kitu Bapak aup teh ceuk Ibu Haji nu ngaraos panujuan boga incu ngerangkep ka Siti Nurani teh. Kami oge sanyana mah rada panuju ka manehna teh. Tapi duhu ka ari kolotna mah Pak Haji nempas carios istrina tapi jiga anu terus rasa yen minantuna mah kawas anu teu sapamanggih jeung anjeunna. Sakumaha biasana Den Hamid ari sore teh sok angkat kata jug sanaos henteu disebat ajengan oge. Den Hamid teh henteu wudu seueur kauningana tina bag-bagan agama mah bubuhan keur anomna ngotek tak sajabina sakolana luhur teh mun ayeuna mah ti sakola pertanian menengah atas oge barang-barang sakola agama ari sorena di Darul Muta'alimin. Ongkoh daramana mah di Kementerian Agama cepeng damelna keur jumenengna teh atuh nyati ramana nyati sakola pangaweruhna tina bag-bagan agama mah. Den Hamid teh henteu wudu rada luhur kauningana malah ari nu nyebat mualim mah sok seueur ti waktu aya di kota keneh oge ka anjeunna teh. Malah kituna teh sami-sami sareng istrina Nyi Raden Siti Julaiha nu mawi ari sore teh sok ngawuruk ngaos ka barudak di bumina nuju anomna mah seueur pisan nu ngangkir kana pangaosan terutami tina ngaos Quran. Neng Julaiha mah mata kukupingan anu ngupingkeun. Wengi harita Den Hamid parantos aya di bumi mulih ditajug barudak di bumi geus barudalan. Anjeunna nuju calik sareng istrina ari Neng Nurami parantos lebat ka kamarna. Kunaonnya mamana? Abdi parantos kadua dinten ieu hate teh mung sesebelakan bae. Sakapeung masok ratug angen sapertos anu mendak kareuwas sareng ieu deui bibir panon anu katuhu sok kakedutan. Sanesna naon eta mah getih meureun awakna rada teu sehat sur Den Hamid ka istrina padahal dina manahna mah ku anjeunna oge karaos asa-asa aya pirasat anu teu hade anjeunna oge ngaraoskeun. Ari keur urang mah ulah loba ingetanna naon anggur kudu pasrah sumerah ka Allah Subhanahu wa ta'ala da mung Allah nu maha uninga sareng mung anjeunna nu ngaraksa ka urang sarerea sur Den Hamid ka istrina maksadna negarkeun kana manahna. Ngan aya nu jadi pikiran ka mama mah ibuna tina perkara budak meureun ibuna oge nyaho geus aya 5 genap kalina urang kaanjangan ku incuna Haji Latif teh bet jiga-jiga nu aya maksud eta budak teh. Rupina laras kitu saur istrina. Ngan asa-asa mama teh baheula asa geus manggihan anu rupa jeung kereutan beungeutna sakarupa jeung eta budak teh. Eta budak teh incuna Haji Latif ti anakna nu lalaki atawa ti anakna nu awewe.
ti anu istri wartos nama sur istrina bari radan teu pati ngartoseun kana kasawuran kana kitu teh. Geus dipulangkeun acan ari wadah urut angeun teh. Nu mawi teh acan da leres oge sok aya incuna ka dieu piraku atuh diwiatkeun wadah mah. Ari miwarang ining da sakitu rarepotna. Isukan mah titah we Sineng nganterkeun jeung sakalian pangmikeunkeun ieu surat. Sugan bogaeun rek ngahilian binih bako. Bejana bogaeun binih alus. Har ari mamana apan binih bako mah kamari oge aya nu ngirim ti Mang Atma anu seueur-seueur teuing. Nah seueur-seueur teuing. Nya rarasaan teh teu boga teu ingat ka Atma. Nah keur ka mana geuning teu panggih jeung mama mah. Nuju ka balong harita teh dan teu lami ongko harita teh gura-giru pisan aya kaperyogian sanes sanggamna teh. Kumaha atunya da moal daekeun rupina sorangan budak nganterkeun parabot teh sareng ridu we panginten da tolombong oge aya duana teu acan panci sareng rantang sareng aya gedang deui da pesen gedang samangka cek haji teh ngarasikina kanggo bini sanggamna. Nya jeung inding wae atuh nyelang sakedeung mah da moal lila buru-buru we kitu ulah lila teuing di dituna. Den Hamid sareng istrina tos wengi mah teu kakuping deui nyararios di bumina simpe parantos karulam. Ngan di kamar Neng Nurani kakuping masih keneh kukulisikan ti tadi keneh oge teu kulem ngupingkeun sagala cariosan Ibu Ramana. Anjeunna oge manahna ting sareblak ting seredet kawas nu mererek totonde. Emutanana henteu tentrem rusras ingat kaditu kadieu sakapeung oleh batrupana Durahman baturna ulin jeung ngaji baturna waktu sakola mindang babarengan silih anteur jeung silih bere dahareun resep jeung nyaah asa kalanceuk ka Durahman teh. Tapi nah ari Durahman kadirina teh bet jiga nu bogoh mindang sindir sampir nembongkeun eusi hatena nembrakeun rasa cintana tapi ari dirina mah weleh tiis teu aya sir saeutik-eutik acan. Kolebat deui rupa mahrup dina jero hatena kumalangkang kapeleng rupa jeung budina ari ieu nu anyar nu can nilawawuh bet geus ngait dina ati rasa cinta nu geus nanceb akaran subur dina hatena. Rasa naon teh atuh nu kieu teh? Kitu jeung kitu bae nu ngaganggu pikiran Siti Nurani anu geus peuting masih keneh acan bae bisa sare panon acan rek ngerejep. Durahman rupana meujeuhna dedeganana teu beda jeung Mahrup. Jangkungna badana meh taya bedana. Durahman mah rada hideung santen kulitna seurina ngagambarkeun kajujuran hatena. Manehna mah resep gumbira sanajan henteu pok geus katembong ku sindir jeung basana. Manehna mah rada kasieunan nganyerikeun hate batur tara togmol nyaritana mah lapah gedang. Sanajan geus kanyahoan boga maksud tapi kuat nahan perasaan hatena ari jelemana sabar jeung tawakal tara gancang-gancang pondok harapan. Ari Mahrup jelemana dangah maklum urang kota kulitna koneng bersih serina narik ati panon ngandung komara anu lempeuh yuni matak gancang kapincut ka irut matak deungdeuleun narik birahi ka istri matak hese mapokhokeunana nyaritana capetang bisa ngabunian eusi hatena. Kitu dina lebet manah Neng Nurani ngabanding-banding Mahrup jeung Durahman ka Mahrup gede kadeudeuh jeung bogoh narik birahi. Ari ka Durahman gede kanyaah jeung asih hayang manjang jadi baraya hatena tiis asa kadulur. Dina pikirna mah resep kaduanana tapi kasilih ku rasa bogoh jeung rasa cinta birahi nu mangaruhan hatena. Pikirna geus gilig arek milih ka Mahrup. Geus leuwih tengah peuting kakara Neng Nurani tiasaeun kulam gugahna geus siang nakar geus meh tabuh genap. Ani Nurani ibu eha ngagentraan putrana. Kah Neng Nurani ngawalar ka ibuna nu ngagentraan. Mengpeng enjing keneh sanggakeun wadah tilas basa ayeuna teh kaceuk haji. Sareng saha ibu nyandakna dari du panginten jeung ining weh sakalian mawa gedang teh. Mangga sur Neng Nurani bangun anu bungaheun pisan di piwarang ibuna teh. Tah geuning ceuk ining ceuk
urang nganterkeun wadah yuk. Mangga Neng, ayeuna wae atuh mengpeng enjing keneh. Da seueur pidameleun siang mah. Neng Nurani ngajingjing-jingjingan jeung rantang kosong Nyi Ining mawa tolombong di eusi gedang. Ngajugjug ka bubina Haji Latif maksudna rek mulangkeun parabot jeung wadah tilas. Di jalana henteu sumpang simpang kagancangan pisan leumpangna teh malum Nyi Ining loba hanca pigaweun kudununganana di papagonan buru-buru. Atuh sakedeung oge geus araya di lemburna Haji Latif tapi ti kajauhan ku Nyi Ining katempon rentang-rentang aya nu leumpang. Neng, ari itu nu leumpang kadiekeun lain si Amah lanjang Haji Latif. Mana cek Ining? Tuh itu nganggo baju beureum. Cek Nyi Ining bari nunjuk ka hiji awewe anu keur leumpang nuju ka jajalaneun nu keur ditincak ku maranehna. Nya we cek Mama, arek ka mana nya cek? Duka rupi nama bade kaditu panginten Neng aya piwarangan Ibu Haji. Nyi Mamah nu tadi keur leumpang beuki lila beuki deukeut bae geus arek amprok jeung Neng Nurani. Di kajauhan keneh geus ngageroan bari lumpat muru ka Neng Nurani. Neng, kararesan ka dieu. Tadi nama abdi nu bade kaditu. Aya naon kitu ce Amah? Jiga nu penting pisan. Penting Neng, puguh lah. Aya rahasia keut Neng. Acek teh meuni hayang geragok panggih jeung Neng. Nah aya naon kitu ceuk Mama? Asara ruas abdi mah. Kamari teh sepuhna Den Mahrub sarumping. Ari wengina salah sawuran sareng Pak Haji, Ibu Haji sareng Den Mahrub. Ari kitu kumaha ceuk Mama? Nu mawi lah sieun lepat hartos Neng ka acek. Atuh da acek teh ka Neng asa kadunungan. Asa kadulur teh salaresna. Moal salah harti ari ceuk Mamah nyariosna sabenerna mah. Lah nyaeta atuh ceuk Ining meuni asa ka abdi we sagala kasawuranana teh. Nyi Mamah malik ngajak nyarita ka Nyi Ining nu ti tadi gawena ngan uluhak olohok bae teu hartieun ku polah Nyi Mamah. Pok wae carioskeun kadinya ka Neng. Aya naon kitu Mamah? Kieu gara wengi teh puguh Neng. Abdi teh kalaresan aya di kamar nuju museulan Ibu Haji. Ari Pak Haji putrana sareng Den Mahrub nuju ngariung ngobrol di tengah bumi. Nyadugi ka Pak Haji nyarioskeun aya maksudna Den Mahrub anu nyuhunkeun didugikeun karamana ka Bu Haji. Dadak-dak bae Pak Haji teh nyarios yen Den Mahrub aya maksud mikarep ka Neng putrana Den Hamid. Ngawitan mahramana teh ngahulang bae teu nyarios naon-naon. Ari terasna mah nyadugi ka nyarioskeun lalakon anjeunna. Karma cenah jenengan Rama Den Mahrub teh. Kenal cenah sareng Den Hamid. Upami ka putrana rencang sakola dugi ka didamel sasarengan malah dugi ka perebut istri cenah. Tah upami ka eta mah istri pilihan Den Mahrub teu satuju saurna. Margi aya rahasiana anu teu umum sareng batur. Nu akhirna anak urang oge boa kababawa goreng turunanana. Sareng eta budak teh sanes putrana tapi incu pernahna teh atuh da di Bandung mah geus pada terang kana kajadian harita teh. Sanajan teu mata kaharti caritaan Nyi Mamah kitu teh tapi karasana kuning Nurani mah kacida pisan anehna pikiranana ngarasa lewang ting saria kana bulu pundukna awakna ngarasa tiris ngadak-ngadak carucukan asa kukurayeun hatena ratug jeung ting sareblak awakna ngeleper ngadegdeg kawas aya pirasat toton dehe kasalirana aya sukma atawa arwah nu kumalayang nu ngageuing jeung ngabanding kasalirana ramoh poe lungse letek kaya kapuk kaibunan raraina Neng Nurani ngadak-ngadak geblas pias bangun teu aya getihan sampeanana nyorocod antukna berak bae Neng Nurani tepak deku beri muntang ka Nyi Ining anjeunna sasambat ka pangeran. Ampun Gusti, nakunaon atuh ieu abdi, mugi Gusti masihan kakiatan ya Robbi. Neng Nurani kapoekan leng bumi asa mutara anjeunna nyuwuh kana lahunan Nyi Ining teu emut-emut. Nyi Ining jeung Nyi Mamah arerewaseun pisan kajadian kitu teh
ras kaneng Nurani anu keur kapiuhan lungse leuleus taya tangan pangawasa tina salirana sareng rarayna ngucur kesan tiis sapertos anu kasibat heug di jalan jauh ka ditu jauh ka dieu ka bumi Haji Latif tebih keneh ka bumi ku anjeun komo anggang kunyi mamah satekah pola sirahna dipencetan ari Nyi Ineng kepah-kepoh niupan embun-embunan jeung cepilna. Nyah Neng Nurani benta bari istighfar eling ka salirana eling ka pangeranana. Di mana ieu teh? Neng Nurani nanya bari rurut reret ka ditu ka dieu jiga nu gugah ku lembari gigisik. Neng, emot Neng, Nyi ini ngagentraan ka Neng Nurani kelalaunan ditompokeun kana ceulina. Ce ini gening di mana ieu teh ce? Apan bade ka Haji Latif Neng mulangkeun parabot. Mangga urang mulih bae Neng, ulah cios sawios parabot masina dibawa ku si Amah. Da manehna anu kitu teh. Aceuk rumaos abdi salah. Hapunten wae menawi teh moal naon-naon sawios parabot mah ku abdi bade dipangmulangkeun sareng Nyi Mamah nyarita teu kebat kabujeng Neng Nurani nyarios ka Nyi Ining. Henteu ce Mamah, henteu lepat aceuk mah. Ngan wayahna aceuk kedah mangmulangkeun parabot. Wartoskeun bae ti bumina kitu, entong disebatkeun panggih di jalan sareng abdi. Sareng abdi hoyong nguping deui cariosan aceuk. Ku aceuk sing kakuping leres-leres sacariosanana sepuh Kang Mahrub. Engke aceuk omat ulah henteu ka abdi. Omatnya aceuk perlu aceuk keur abdi mah. Mangga urang mulih we Neng, ceuk Nyi Ining baringan nangtungkeun Neng Nurani sinjangna anu pinuh ku kakebul urut tadi tepak deku ku Nyi Ining dikeprukan. Mangga ceuk, da abdi mah parantos henteu nanaon, mung ieu bae rada lungse, suur Neng Nurani bari nuntun leungeun Nyi Ining. Kitu wae nya ce Mamah, kade ulah lepat. Sur Neng Nurani bari angkat mapai jalan urut tadi mulih deui ka bumina. Nyi Mamah henteu nembalan ngan ukur unggek tanda ngamanggakeun da hatena masih keneh reuas jeung karunya sieuna Neng Nurani kateterusan. Saterusna mah Nyi Mamah terus bae ngingkig bari nyuhun tolombong di eusi gedang jeung parabot leungeunna ngajingjing tolombong kosong. Balik ka imahna Haji Latif bari nginget-nginget cariosan Neng Nurani. Sadatangna ka bumi Neng Nurani terus numpi di kamarna mastakana karaos asa bareurat pikiranana asa sumpeg anu tadi emutanana geus nekadkeun hayang hirup paberangan jeung Den Mahrub ayeuna mah karasana hambar beak harepanana jiwana asa kosong molongpong hirupna asa jadi jalma nista hina alah batan sato sagala lampah anu geus kasorang kagambar kacipta sakur anu kadenge nyeletitna kana hati seresetna kana hate baheula waktu keur leutik lamun seger ulin sok pasea jeung batur ulin sok aya nu nyacarekan anu moyokan pajarkeun teh maneh mah anak jadah cenah teu puguh bapana mindeng cerik balik ti pangulinan bebeja ka kolot ka ibu jeung ka mama. Sur ibuna keun bae da moal boha kitu-kitu bae mah apan ieu ibu jeung mama bapak Neng jeung ibu Neng saurna teh. Tapi ku ibu sok dicarek ulin jeung batur mending sorangan saurna teh ulin mah batur mah sok maseaan. Geus meujeunna sakola ibu ngalih bumi disakolakeun ka sakola muslimin ti SD nepi ka SMP tug dugi ka SMA na. Teu ku hanteu aya bae anu guru nyam gerenyem huruwas harewos babaturanana teh babakuna asal ti batur salembur sok mindang aya nu ting rareret bari tutunjuk jeung serikeun ari ditanyakeun ka maranehna ngan ukur ngajawab henteu cenah. Tapi aya oge anu sindir sampir nepi ka karasana ku ati teh lain bae matak nyeri jeung perih malah mah maruringkak bulu punduk kejam istuning kejam batin disiksa saumur-umur sakapeung sok ngajerit dina ati ngoceak dina rasa ka Gusti anu maha kawasa bari nganaha-naha sok nanya ka diri pribadi dosa naon atuh abdi teh. Nah, bet kabina-bina teuing dikadarkeun lahir teh ujug-ujug mawa dosa anu nista kadenge keneh. Ngadadak tulang sandi asa remek leuleus lungse teu aya tangan pangawasa.
Dina hiji poe babaturan sakola keur ngupat keur ngomongkeun maranehna henteu nyarahun nu diomongkeunana harita keur aya di handapeun jandela keur diuk bari ngalamun. Pokna teh si anu kadiri sorangan maksudna teh manehna teh anak jadah cenah nu kitu mah anak jadah kudu bisa maehan bapa cenah kakara dosana beak atawa meunang pangampura. Mindang ngadenge suara gelap anu tarik teu mata kreuwas jeung henteu mata perih jeung nyeri kana ati tapi ku sora anu nyarita kitu mah mani asa ancur raga jeung sukma teh lungse teu aya tangan pangawasa tulang sandi asa lalocotan teh sanyana. Lembur imah jeung sagalana rupi kakayaan kolot dijual mama jeung ibu ngaralih ka dieu ka lembur anu singkur ka tutugan gunung ka lamping pasir. Hirup asa jiga batur teu ngadenge nu nyarita itu jeung ieu malah cahya hirup jeung kahirupan meh karasa geus meletek dir srangenge wanci isuk. Ngadak-ngadak rumeuk poek deui ngebeleg-beg malah jolna ti cahya pangharepan anu meletek pisan anu kakara bray-brayan arek nyaangan. Ceuma mah nu mawa carita. Duh Gusti ampun. Anging ka Gusti abdi nyananda ampun. Neng Nurani nyuh kana bantal bari nangis ngeguk-guk bangun anu kanyerian nyeri perih teu aya babandinganana. Ngeng 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 sipilna katorekan. Neng Nurani teu emut di bumi alam dina pangrawasna hiji istri ngora keneh keur ngupahan bari ngusapan bari nyarios lemah lembut. Eulis Nurani cangkat heula. Ieu ibu nu tetep ku nyai anaking kupingkeun ibu arek nyarita henteu anaking hidup mah teu boga dosa sing percaya ka ibu. Ieu sukma ibu anu ngahaja datang mere nyaho ka nu bapa nyai lalaki anu satia lalaki anu sajati lalaki anu narima kana kadar ti pangeran nu sumerah kana papasten. Ayeuna oge aya keneh di kieuna keur tunggara atina tapi mulya laku jeung lampahna ngan ibu nya anu dosa kaindung jeung bapa henteu nurut kana kapalaina lantaran cinta emak ka bapa. Nyai anaking kajen diusir ku kolot ditundung teu diaku anak ibu maot cek nu ngewa jeung panasaran ka ibu pajar ibu aral pedah lara wirang geus ngagelengkeun maneh kana kareta api. Eta kabeh oge bohong ulah dianggap tapi ibu maot ditandasa dipergasa ku nu hayangeun ka ibu nu ku ibu teu dilayanan tapi dianggap ku indung bapa ibu jalma hade jeung budiman. Nurani ibu eha ngagugulung putrana bari nangis nyi ining rawah riwih cerik bari garosing sat samar pola lumpat muruk ka salakina ka Umar nu keur nyuluh di kebon bari cerik ngomongna gugup. Kang Umar boro-boro itu ieu gerak neng teh kumaha atuh dikumahakeun ku Umar maot henteu atuh lah Kang Umar salakina nyi ining nenjo pamajikanana cerik bari ngomongna jiga anu weureu teh olohok bae manehna teu ngartieun naon sababna pangna pamajikanana kitu teh manehna anggur undur-unduran bangun anu sieun bari ngomong marancahan pamajikanana. Nuhun ari disumpingan mah ngan ulah lami-lami we awatos kana kurungan nyi ining anggur kudu dihampura disiti cai tigesan mandi ti jalan ti pasampangan gara balik anggur ke tempat asal ulah hiri ulah dengki ulah jair kaniaya ulah ngaganggu manusia. Umar bari babacaan nguyup cai nu aya di gigirana cai teh haneut keneh benang tadinya diakeun pamajikanana ceprot diburaan nyi ining ku Umar menang 3 kali. Pamajikanana ngahao ka Umar bari eureun cerikna. Kang Umar kunaon deui kalakah ngabura teu pupuguh kawas nu teu eling. Kunaon atuh ari maneh jol-jol cerik bae bari ngomong kawas nu weureu sugan teh kasurupan kuno dicai kami mah. Kutu uyahanya Kang Umar kalahkah ngomong nu lain-lain
Itu Neng teh emut-emut, kami mah rewas. Keur ditangisan bari digulang gaper ku Ibu Eha. Cing, pangnyusulankeun mama ka ditu ka sawah meureun keur neang cai. Mun tata di atuh ngomong gitu teh kaharti meureun ceuk Umar bari ngagidik indit rek nyusulan ramana Neng Nurani nu nuju aya di sawah. Ari Nyi Ining mah gagalendang ka salakina bari nyusutan beungeut na ku bajuna nu pinuh ku cai jeung hampas enteh urut tadi dibura ku salakina. Dasar lalaki teu uyahan, teu puguh-puguh hayoh beungeut batur diburaan. Ceuk Nyi Ining bari balik deui nyamperkeun ka jero imah abus ka kamar Neng Nurani. Ku Nyi Ining kasampak Neng Nurani geus calik ramana geus nyampak di dinya, ibuna oge geus henteu nangis. Yung gara esian heula, saeutik mah bisi kateterusan geura, Sur ibu Neng Nurani ka putrana bari ngagorowan Nyi Ining. Ining, ngawadahan sangu jeung rencangna sinadahar geura, teh kumaneh barengan. Kah, mangga, ceuk Nyi Ining bari terus indit ka dapur nyadiakeun sangu. Mangga Neng, sareng aceuk geura urang tuang heula. Ceuk Nyi Ining bari nyangkeh Neng Nurani diturunkeun tina ranjang. Waktosna kabujang sae pamirsa, sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.